Raksa Art Production. Lajeng Anoman sasambat kahingkang rama nu ngayuga. Harita keneh aya angin. Nyatana sang Betara Bayu lumaku. Sarta sang Maruti kasilir ku Maruta mantra. Lajeng nyatana aji panglompo sapada harita ancur ku pangawasa sang Bayu lumaku. Jaya sekaring wawang ia muraja ia sekaring wawang salira salin bawa rasa mangga ieu Anoman barang kasawabana ku pangawasana Betara Bayu jag-jag waring saperti biasa walagri saperti bihari nya Anoman lantaran ku kabawa ku pangawasana sang Betara Bayu ti jagat Suralaya lumungsu mangetak resengan di kaya Anoman ing saleba tinggalin boten kawalang lisan. Lamun kieu nya kaayaan jeung lamun kieu nya carana kaharti kudu di kaula itu nyata mutlak pagawean rahwana. Pagawean rahwana nurek ngarugsa komarawe bawa pangaruh Sri Nalendra Prajanegara katut diri kaula pribadi. Rama mangke waspada. Kula ngabogan kayakinan pasti aya hal-hal anu teu pikarep ku lampahna rahwana. Dina waktu kula marek alangnya kumapalang. Sarajana bikin kalebah mana anu yakin kaula moal rek ngantep kana tindakan-tindakan manusia angkana murga. Gusti mangke sadaya paduka Gusti waspada ieu abdi Gusti pun Anoman kaula. Lajeng bae Anoman ngantunkeun ieu satengahing marga. Lamun mampah maksar bade ka Pancawati Denda benjang ka marakato. Susulumputan hantu nemongan seperti biasa marga nu jadi lantaran parantos karaos ku Anoman kurasa batina pribadi pasti aya hal-hal anu teu dipikar.
lajeng anoman lumampana salungkar salingkar karat angka kayu kalayan beki lami beki caket ka Pancawati oge parantos katinggali riungan sadaya para pangagung lan para santa anoman harsa pangani kaing selamat tinggalin boten kawadaling di sana damel naon wa sugriwa damel naon kakang angkat jika ya hiji hal anu keur dicaritakeun oge anu kacida pisan mata ngabingungkeunana ka diri kaula kabeh tatan-tatan samangta aya naon nyata mangke kula morek ngantep kana ieu hal binasti bakal aya hal-hal anu tadi pikarep ku balarea kapiting kataja bulan pira nganyere seperti rasa sebulan mikiran mah mikiran mah kadang-dang amis jahina mesir apa jadi kaharan apa kata mesir apa bina midama bayan darah Saat Production. Abang buka pintu kapungkur kacimala tumpak bemi kahirkeun gernya mangku tumpak bendi kahirkeun kapungkur mah katinga bela lami nyeri kembang culang kembang tanjung kembang saga jeung dong-domang dajeng
ajeng arena Abi eta minta janggu eta batu di palikiran dadat cangkring dina gawir dulu mah hari ini tahu ngajajar mah paan paingan tegana pikir gara-gara geningan darek kajamirek ngadon mantun ngahariri geningan ngahariri Panabima alim di kantun mah eta alim di sumur tadi sisiku dikuling tanpa cabe saumur dumalang pinanggih karudekake nembe pa umur dumalang pinanggih karudekake Wedana dini nala nuwena can rasa ya prangayuda wedana dini nala nuwena can rasa ya prangayuda solenra saling pawarsa ekalawa mangga ieu kersana anoman anu toleh salungkar salingker dina tangkal kai di satengahing marga anu dipamrih ku anoman hoyong ngayakinkeun ayana anu tumiba marga nu jadi lantaran sadaya para santa anak toleh ngariung bari jeung carita aya nu ting harewos oge aya anu bari pepeta jiga nu keur ngagamarkeun hiji lampah manusa nu ngeucat dina kautamaanana
Kitu sadayana balad anu kasondong di Pancawati denda balad wanara. Mangga harsa Anoman ngandika inge salabeting galih emboten kawadaling lisan. Naon peta sakabeh para pangagung kitu nyalaku. Istuning lir ibarat aya hiji hal anu keur dicaritakeun. Aya hiji hal anu matak nyurigakeun ka diri kaula pribadi. Moal aya hal-hal anu teu dipikarep ku balari aya naon. Aya naon? Wa Sugriwa, Kakang Anggada, Anila, jeung sajabana. Katingalina ku kaula kersa jeung Gusti Sri Rama Praja Negara anu nuju riung mumpulung aya naon. Mangeta kersana Anoman lajeng bae nyaketan kasadayana atau para pangagung anu sami riung mumpulung. Nanging Anoman dina dangati hanta kumawantun nemongkeun salirana. Marga Anoman hoyong ngayakinkeun naon anu jaten marga lantaran yen di ieu nagara sadayana sami tatan loma. Banggus lampahna Anoman semanga urang carioskeun inge salabeting kedaton Pancawati denda. Sadayana para pangagung samia kumpul samia lengah hingga pangunan Srinata. Sri Nalendra Praja Negara Prabu Rama Harsa ngandika, "Bopo Mas Sugriwa, Anggada lan Anila rawuh sadaya para senapati agung. Lanun Gusti. Oge adik Kakang Lasmana. Lulun. Kaula ngarasa bingung nu teu manghitung-tung susah teh taya sudana. Marga nu jadi lantaran katingalina Anoman talajakna bet leuwih beda ti sasari. Anu biasana Anoman teh itu satia ka diri kaula. Jeung Anoman henteu leupas tina sifat kasatriaan. Tapi nyata Anoman ayeuna tojaiyah kaayaanana. Napikeun ka ngajak ka para prajurit tamtamaran para bupati nyen lampah anu nirca tina bebeneran. Kumawani mere inuman ka para prajurit sadayana napikeun katingalina oge kaalaman ku kaula. Para prajurit sakabeh tagiwur. Moal buasih alanya nyawa kalayan sering kejadian riributan antara prajurit jeung prajurit. Ieu naon sababna bet Anoman kitu nyalaku. Oge nepi ka aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep, timbul perkosaan-perkosaan kawanoja anu keur lumamba. Anu kawitna ieu Pancawati istu Aman Raharja. Nanging ayeuna barang lampah Anoman kitu istu matak ngerakeun ka diri kaula sorangan anu yakin bakal leungit komarawi bawa diri kaula. Ku kituna Sugriwa, kaulan coba angkir Anoman kadiri. Lajeng bae nyatana ya Anoman mamalihan diangkir ku Sugriwa. Saperaptanipun lumampahna Anoman datang harsa hing pangkonan Srina. Tani rai ngapangakonan ngemana timalana sang nata. Tatan nyerah Yai ngapangkonan ngapangakonan ya Srin ekau
mangga ieu kersananya tanah harsa pangandika Anoman. Aya naon? Berapa? Pang nanganggir ka kaula naon? Kurang ngajar temenan si Anoman lampahan dirce dina beneran. Angga da bener geus. Singeling yi. Ieu teh lain dihareupeun sasaha, dihareupeun para sesepuh, di payun kersa Srina Lendra Praja Negara. Ulah kitu nyalambah goreng batu teh Anoman. Wah, gelo Anoman ieu mah euy. Mending kitu. Beda rasa itu ya. Saat production. Pokona Randika tong kudu ngabeng make ngabenerkeun ka diri kaula yang gada. Jalma nu teu boga otak. Anoman boga pamilih sorangan, Anoman boga bebeneran sorangan. Teu kudu make diparentah ku batur kana bener. Ngarti? Aya naon Rama? Lalaki eueuh kahayang. Anoman teh geuning tojanya jeung bebeneranana. Anu teu kaharti kupikir teu kahontal ku akal kaula. Nah geuning bet Anoman teh kitu nyalaku. Teu saperti biasana. Anoman naon sababna pangna sampean nepi ka lebah dinya. Rama, manusia mah teu bener salawasna. Anu penting moal kieu diri kaula lamun kacukup. Prajurit moal maraling. Para tamtama moal ngarina, moal nararipu para pangagung. Lamun sampean bisa nyukupan. Ulangan sakadar hayang marentah kana tanagana. Anu penting kahirupanana kudu dipikirkan. Anggada. Ulah diantep. Si Anoman teh. Anoman, beuki lila didengekeun na beuki songong, beuki lila didengekeun na beuki belengong. Lamun kitu carana sampean moal diantep ku diri kaula, pasti kana di alan nyawana di darana di kaula. Sadayana para prajurit anu sami ngaladenan pangawasan Anoman. Kaya nu mangapuli ada bubuhan rahwana kagasakti mandraguna totosane bojana kulit anu ngawujud jadi Anoman. Ananging saha anu nganingali ti katebihan Anoman istu kaget. Ku ayana kitu panyangka hatena. Turobah tina kaayaanana yen aya hal anu teu dipikar ku dirina. Lajeng bae Anoman anu sajatining Anoman bari nyanyanak tawi soca ti sangesu Dewi Sinta mangrupi tusuk kondena Dewi Sinta. Anu teu leupas tira dampal panangan anu jadi ageman tur kapercayaanana. Oge anu bakal ngajadi saksi lampahna Anoman dumugi ka sangesu Dewi Sinta nyata harita. Mangga denira harsa pangandika engge salebeting galim boten kawadelisan. Salah tina panyangka hati kula pribadi. Yakin aya manusia nu geus malih warna anu sarara jeung diri kaula. Kain kaula ngabogaan pamanegan, ieu rek ngancurkeun komara wibawa pangaruh jeung ngaran kaula pribadi.
Oke itu gagah sakti mandraguna totosan bocah kulit ganti sukma kandang dewa mual manusia nu gagah di alam ena iwal di manusia anu ngabogaan karpa yang mibana sang Dewi Sinta mual salah rahwana pribadi. Lamun kitu carana Anoman murid ngantep karena talajak manusia model gitu. Binasti bakal dialan nyawa naku kaula bakal dipetik patina ku kaula. Yo kaula bakal ngayakeun tindakan. Lajeng Anoman loncat ka pakamangan. Salah dengan para masa Anoman mamalihan. Anoman marbatur. Amada tembok itu. Gini Anoman aya 2 tengah arti amaman tengah arti. Naon sabaw na beti Anoman aya 2. Mana Anoman bener yang mana Anoman lain. Ya masalah ya Anoman kurang ajar di antara tapi mana Anoman urang yang Anoman lain ni. Wah, oi. Gening itu aya Anoman 2. Anila kaula nun Gusti. Coba permanakeun ku sampean mana anu bener sanyana. Alim Sion. Hari abdi mah gede karumaosan Gusti loba anak Sion pae. Mangkaning anak nu sakitu lobana lamun heug abdi pae saha nu rek ngurusana. Mangkaning can bisa arusaha komo nu cikal manu gepeng sirahna. Wadir. Gawena kakarak jadi tukang saron di lemur teh Gusti. Piwatir jeung kengkong di leungeun. Atuh aripun anak nu kadua anu menjelut punukna. Sakadar kakarak jadi tukang rebab can bisa usaha bener Gusti. Ari nu hiji nu rada ruksak awakna gawena nganyonyo ucing we Gusti. Jadi abdi teh oleh karunya lamun heug abdi paeh anak sanu nguruskeun mangkani pamajikan abdi anyar ngajuru. Ku eta we pokona mawatirna mah Gusti. Ayeuna neme 38 poe kantun 2 dinten deui saha nu rek nguruskeun 40 poena engke. Mangkaning hayang beberem Gusti can kapang meulikeun. Malah abdi Gusti ka dieu ge tadi teh ngagadekeun samping heula keur ongkos. Sedihnya lah. Mangkaning anu kadua nu masih leutik keneh menta susu. Jadi upami abdi ayeuna kedah mermanakeun ngayakinkeun mana Anoman nu leres mana Anoman nu sanes. Sieun Gusti sieun kabarerang. Mending ari tuluy paeh kumaha lamun abdi tanpa daksa watir nempo barudak Gusti. Anila kan baik anggada tongkur maka disengsirikeun. Teh memang gitu pokona bae mah hayu urang samian ningali kaayaan saha sanyan.